berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang bari mah. Larangan-laranganna titah ngridit, titah diulah ngridit, eta kudu dipiceuna. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kuna dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun jadi ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri min tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna diana ila kulli khair ya dalan ala kulli khair ya ahlal khair ya khaliqal khair wa ya ahlal khairat. Masyaallah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere surga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sahada ya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman. Kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah sia pae naik iman baik ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Hei itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh. Dole di masjid sah anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho gitu nyaho. Amal soleh, salat puasa. Wow, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing makan ka zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kanjeng Rasulullah. Nah iyalah ulaika ashabul jannah. Surga. Geus murah jasa surga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka surga mah. Lamun urang ngandelkeun ka surga amal. Heuh, isin atuh. Amal urang jang meuli surga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung di jero hate mah henteu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu Akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu Akbar nyaho. Salat naon? Zuhur sabarakat? 4. Bener berarti kan. Saya salat naon? Asar sabarakat? 4. Berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon? Maghrib sabarakat? 3. Berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon? Isya sabarakat? 4. Bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya salat naon ge? Subuh sabarakat? 2. Jam sabaraha? Tadi nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qadha. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji, nek salat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qadhaan. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Teu salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qadhaan. Allahu Akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qadha nyanana. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qadhaan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang setik. Oh masalah. Mun kieu mah saya salat, enggeus salat zuhur sabarakat? 3.
Iya budak kudu diservis ya. Kayak asar. Saya geus salat geus, salat naon asar, sabarakaat 2. Wah. Iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Iya bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus solihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat tak kos kitu salibat Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Sia geus ayo salat berangkat. 4. Pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing. Sakumaha trail budak. Tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu. Cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta. Iya teh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak. Wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep. Ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu. Geus penting mah asa salat bae. Mun aya anak urang ge teh bah. Kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Nggak sepenting sarolat bae dek khusu dek entah ayo nggak sholat bae pokoknya mah ya ka sorga mah lain ku husu ku iman amal soleh nggak bisa nasa kitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka sorga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli sorga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitisna teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang. Endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka sorga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng sudah hese. Masya Allah karim. Pokoknya nama iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres. Sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah. Sakitu bae. Salat osok aing salat sampai 5 kali. Sanajan aing teh husuk tapi aing osok. Puasa, aing puasa Ramadan osok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok. Zakat fitrah aing boga ngazakat. Teu boga tuh naon dari fitrahan wae. Aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu ge panen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug aing. Cenah segala sabodo pokoknya mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipikeun ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di sorgana lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun.
seneng-eneng di sorga. Masya Allah karim, ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim, ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah. Bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan nu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karek husu geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese aing khusyu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman-teman Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo gerak husukan Gusti gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiketa geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat baru Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala
Ndek ondangan sepatu meuli anyar bae gitu. Jang paparantieun ongko. Eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena dia. Hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Nya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sepatu. Jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwakna ge eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, hate di mall. Atuh aing mah bisa nasa kitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa. Mang aing mah kos kitu deh kuadet, penting lain mah salat belah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanaong mah babarengan. Aing mah geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus. Wah. Kan jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Dia ieu kabehan ge lamun tita khusu. Atuh. Acak-acakan salat. Saya mah teu bisa husu tetep bae. Saya bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakarak nya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaeu teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bo besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nyana mah salat teu pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salat nyana geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teu nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh matak laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa
Gan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di sorga beda-beda engke. Manta kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cet cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat Abu Bakar, kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna. Wah, mulai tah urang. Aduh, tadi ngeunaheun biasa. Sukari rada garentet deui aing ye. Sina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang. Hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke. Ditanya datang ke mana? Iya memperjuangkan agama. Datang ke mana? Salatna khusyuk. Datang ke mana? Sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Iya Abu Bakar ieu sedih jasa ke di akhirat bakal dihisab ke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masya Allah. Sidina Ali kieu bae di juru imah. Kieu bae. Ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mengalamun bae
sakieu geulisna ieu pemajikan mesti lamun keneh bae. Siti Fatimah panca petang jasa pan. Eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu nyandungna atuh. Ditanya manyun bae. Dibere ku diberekna, komo teu dibere mah. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek. Bae eta urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Jatuh orang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain kitu beusi anu dipikiran. Tah, ieu teh naon. Ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh. Sup Siti Fatimah. Panggih ku sahabatna saja. Iya, Ali katingalina merenung aya naon ieu. Beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ke perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui. Di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paekeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusut henteu. Tak iya lamun ditanya soal sholat baik ai pagawean mah pagadi pegawai tapi kan kahusuk henteu nah iya nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta sholat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang diticahan mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bizati din
sorangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urang na cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain itu di deuleu batinna masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleu gelisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun masya Allah bahagia aya naonna ieu budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budaknya tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah di baheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nambah la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa wusa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge buah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah
barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus make sesengitan segala rupa. Cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca. Kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur ayo. Moal wani ke heula kakak dek kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge. Henteu ieu mah kadi kalalotor tu teu geurang boh bararau kieu ke kakak dek bebersih heula dek mandi make sabun ke make sesengitan kada kadinya moal kebol moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkaning dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyenggrek sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak nya teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah di kecrokan punya malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngun atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dieu kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya rangkulan. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heula teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas deui. Geheng aing neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga. Oh nya, sia langsung pengen teu cakeun. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karak datang tuh, woi dadah ka dieu. Isi teh ka neraka, aing rada kebal jadi nerakana. Emang kunaon gitu? Aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cakna. Aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cakna. Ka sarorga kabeh geus tah. Go aing nu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing
tungguan sia motor naon sia kuaing disusul sia kuaing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh teu tihla bae eta keur cerita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teu budak awas sia kuaing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuaing susul sia kuaing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk kumaha jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tak kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah ngunek-ngunek syirik dengki pidik teu aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus nina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tameuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung
jeung capek-capek sedangkan mantas dipakai jadi parawan deui berubah banget ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger banget urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal soleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat teh geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngeridit ditah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kunaon dikreditan ieu ka suku-suku emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganana urang kabehan asup ka surga beu nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap ayo si Edi ka mana orang di surga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar surga wah tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ke budak tak ka neraka kajen ku kumaha ge bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik mah lulu banyak sakola pan bebeja nama ka guru horengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener anak abdi ya malaikat ya anak tuhan pokoknya mah iman neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satu dia mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu jawaban mana penanya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula ka jelas gedan dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka surga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak lamun di akhirat manusia bakal dihisab dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan ketika jelema ditimbang kemudian amalna goreng boro-boro loba
leuwih kagorenganana sabiboh suan sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma naraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah. Saeutik asa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana mah. Tapi di akhirat malaikat kita kahisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atau endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik ge kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui we. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek 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 konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana bakal ajak aing. Tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae. Ka mana ieu aing bakal lae. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganana bakal ka mana? Ieu untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng kemana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab, antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri kira sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naek sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge ieu di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda, tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wahara ieu Gusti Allah. Makanya hahalang segala. Maksudnya sana jantinnya hahalang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan. Jelema keur kanyerian eueuh ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kukumahakeun ka sorga bae. Cek ahli sorga euy ka sorga mah usah taranjang pan masa taranjang kajon.
paranjang los panas ya di neraka. Tetap Allah nyieun batas wa bainahuma antara surga jeung neraka, antara penghuni surga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahala. Ya Allah, Gusti Rasul aya eta halanganan huwa surul a'rab, tembok. Wah, asana nu ngabangunna urang suka bumi wal sare. Urang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae, wallahu alam kos kumaha tembok. Nah engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf. Ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu surga belah dia. Ieu neraka belah kenca. Antara surga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok A'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga kieu bidadari kikieuan minuman berbagai minuman, bubuahan segala rupa aya, permadani dan lain sebagainya, tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun. Atuh moal ngeunaheun. Komo neraka kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi, misalna hobi jasa ka kopi. Di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna. Barang neuleuh urang keur ngopi, itu mah anak aing. Harenegan. Aduh. Urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan. Tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang. Waduh. Popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Prak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah. Ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai, haju neuleuh ka surga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Leuleuhnya nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Pokos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakieu ge. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau. Sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok. Atuh tah lain rokok, geus sarua bae lah bahaseup-haseup keneh. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage. Ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga. Ngaranna benteng A'raf. Benteng A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wala Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka. Horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk-makhluk Allah manusia
manusia-manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf yana bisa deuleu ka surga bisa deuleu ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleu ka ditu waduh ahli surga keur balake ceraka neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke maghrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranna hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka maghrib elos emang sakunaon datang ka maghrib lah nu di imah galak tuh aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun da kholal jannah bakal asup ka surga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelema anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kholanar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur diteundeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal Arab diteundeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema nu akur amal bagus jeung amal gorengna diteundeun lah nyana di sulul Arab benteng A'raf masyaallah geus paida nazuru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring
wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleunya na ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna diteundeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka ieu mah pancen puguh di Arab ge Gus kieu ya kasalahan nong torogan pan kreditan diharamkeun terus bae bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan mah jelema anu bangsa salat teu pati khusu nu kaditu ngredit mah henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagus gitu tai ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu nu penting malah duit kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu ji atuh sabodoh aing mah ngocoprak bae aja ku sia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajen teuy di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah sanu nyaho urang kos ieu ge ka surga dia tuh lolos sia boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah mabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nya atuh aya daek neuleuh kana neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nya menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu neuleukeun nu ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang ku keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tah kan letik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak waduh Romi pan lecet di surga mah kanjeng kuku mah henteu lecet atuh lecet mah buronganan keun neangan obat merah tah muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naek nya capek datang ke gunung tanggap brudap datang ka handap seuri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab eueuh tah budak aduh Haji Pendi di Arab geus nyelengit nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah
ceknya naik daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah tebal kos kitu pan gaceng ongkopan aduh pasti beres ya ada bandingan iya becak aja banding dari darah kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah nu ser nu cerik anu macem-macem iya deh pemandangan kos dia jasa balik deh ke sorga iya deh di luhur jana diberengin henteu diberengan henteu di luhur itu mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorganya nanyaweun ka ahli nerakanya nanyaweun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo wauh di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu mantak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negara nyana iloban asup Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam anak pendeta sabarahan nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureureun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur A'raf neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli A'raf nu aya di luhur benteng A'raf nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum
di luhur bari ngadadahan ahli surga. Wahai ahli surga, yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji, pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum, kasalamatan Allah, kasejahteraan Allah, keamanan Allah, muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge, memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati. Salamun alaikum, tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah dadah arop dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul arab. Ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga. Wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna mah ka surga. Ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah baka. Asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat itu tuh nulumpatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum. Gandeng cek malaikat lorbong. Aduh, malaikat ge gajagan. Nyana capeun. Nuk brol bae ka ditu. Laka cek malaikat. Cenere sub ka surga wa hum yatmaun, padahal nyana harayang luar biasa ka surga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim, tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah. Jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nuludeui salamun cicing cik malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen di salamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim. Padahal mah memang moal atuh jageus aya di Arab, tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka, ulah dijadikeun penghuni neraka. La taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana